Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nu kamari nu geus dicaritakeun eta ngadalilan rukun Islam anu 5 bahwa musannif di dieu mantenanana nyaurkeun arkanul Islam khamsatun teh eta teh kenging ngabantun tina hadis sahih hadisna tina hadis sahih geus tah ayeuna mana dalilna nu mawi musannif ngadawukeun di awalan arkanul imani sittatun. Nah, dalilna nyaeta kenging ngabantun tina hadis. Mana ayeuna hadisna? Qala warantos ngadawuh malaikat di eta rajul. Qala ngadawuh eta rajul cek eta pamegat fa akhbirni mangkat teras kedah ngawartoskeun salira ka kaula anil imani tina urusan rukun iman. Sok bejakeun ka kaula saberiji ari rukun iman teh naon wae ari rukun iman teh. Qala ngawaler Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta waleranana antu'mina ari rukun iman teh nyaeta hiji kudu imankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung deui kaduana kudu imankeun anjeun ka pirang-pirang malaikat na Gusti Allah wa kutubihi jeung di katiluna kudu imankeun anjeun ka pirang-pirang kitab na Gusti Allah wa rusulihi jeung deui ka opatna kudu imankeun anjeun ka pirang-pirang utusan Gusti Allah wal yaumil akhir jeung deui kalimana kudu imankeun anjeun kana poe akhir wa tu'mina jeung deui kagenepna kudu imankeun anjeun bil qadari kana papasten kharihi tegasna hade-hade na papasten wasari jeung goreng-goreng na papasten walaran tujungjunan. Qala ngadawuh eta rajul sadaqta tepat laras pisan gambaran teh ngawalar teh laras pisan. Nah jadi bahwa rukun Islam aya 5 kenging ngabantun tina hadis nu kamari. Rukun iman aya genep nyata kenging ngabantun tina hadis anu dieu sakitu. Ta eta waleran junjunan teh dilereskeun ku malaikat Jibril tegasna pamegat anu sumping teh kapayunan junjunan. Lajeng eta pamegat eta tumaros di katiluna. Qala ngadawuh eta rajul fa akhbirni mangka kedah ngawartoskeun salira ka kaula anil ihsani tina urusan ihsan.
Qala ngawaler jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ari isan kieu anta abuda nyaeta kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah ka annaka kaya sanyana anjeun eta tarohu ningali anjeun ka Gusti Allah. Fa in lam takun mangkalamun henteu aya anjeun eta tarohu bisa saperti ningali anjeun ka Gusti Allah. Fa innahu mangkasanyana Gusti Allah mah eta yaro ka ningali Gusti Allah ka anjeun. Nah, qala ngadawuh di eta rajul fa akhbirni mangka kedah ngawartoskeun salira ka kaula anisa ati dina urusan kiamah. Qala ngadawuh jeung Nabi ngawaler jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam waleran jeung Nabi mal mas'ulu itu aya ari anu ditanyakeun ari jalma anu ditanyakeun an hatina urusan saa eta bi a'lama leuwih hafal leuwih nyaho minas sairi tibatan anu nanyakeun. Gitu. Jadi merenang kesimpulanana dina hadis ayeuna mun tama anu kamari jeung nu dieu teh hiji junjunan kasumpingan malaikat Jibril ditaraskeun tina perkawis rukun Islam, kadua ditaraskeun tina perkawis rukun iman, katilu ditaraskeun tina urusan ihsan, kaopat ditaraskeun tina urusan poe kiamah gitu. Tina urusan poe kiamah. Iman Islam parantos diwaler, iman parantos diwaler, ihsan parantos diwaler. Tah begitu naraskeun kiamah mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili, antara nu ditanyakeun jeung nu anu nanyakeun sarua teu nyahona. Antara anu nanyakeun malaikat Jibril jeung ditanyakeun junjunan kaulah jeung anjeun teu nyaho aya urusan kiamah mah iraha-irahana. Nah, qala ngadawuh eta rajul fa akhbirni mangka kedah ngawartoskeun salira ka kaula an ammaratiha tina pirang-pirang ciri-ciri nasaah. Ciri-ciri na kiamah tah umpami ciri nama kujunjunan nyaeta diwaler. Qala ngawaler jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri na kiamah teh nyaeta antalida yen ngalahirkeun ngajuru al amatu saal amatu amat robataha kadununganana eta amat. Hiji dua ciri na kiamah mah wa antaro jeung di ayeuna mun tama di mana-mana ningali anjeun al hufata ka jalma-jalma anu nyaleker, al urata anu ditararanjang, al alata anu palalakir, ria usai. Jadi ningali loba pirang-pirang anu ngangon domba. Ya tatawaluna anu eta lah inti nama jelema-jelema anu kabeh teh ria usai teh nyaeta anu megah-megah fil binyani dina pirang-pirang bangunan. Ke tafsiran hadis eta tafsiran atas gitu teras ayeuna usuman talaqo leos eta pamoga teh anu sumping tiba-tiba kajunjunan teh gitu leos angkat pala bisa malian terasa jengke sakedah
jempe ayeuna mantama jungjunan nyaeta sajongjongan masih anula ayeuna mantama ningali heula nyaeta rinehna suasana margi eta pan kaayaan nyaeta mencek urang mah keur kaayaan kondisi araraneh para sahabat Allah Limal anu tiba-tiba sumping lajeng kajengjunan tumaras kitu jadi antep pula kajengjunan teh. Mata ayeuna mun tegas kitu semua ai semua mah biasana geus rada lila gitu. Geus ayeuna mun tamanan wal fa'ulit tartibi bisoli wasumma lit tartibi bisoli ai harap atapa mah jadi spontan tekola jedun amrun patutur koma jedun jaa jedun summa amrun geus datang ayeuna kieu geus lila summa amrun koronyong umar dadaya jarak ieu geus rada ayeuna lami lajeng jungjunan tumaros ya Umaru ya Umar atati maha apal anjeun minas saili ti jalma anu nanyakeun tadi saha eta apal henteu kultu ngawaler ngajawab kaula nyata kana perparasan junjunan Allahu ari Gusti Allah wa rasuluhu sareng putusan Gusti Allah eta a'lamu anu langkung kuninga abdi mah terang Allah sang rasulna anu maha uninga qala ngawaler jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam bisitu apa lalaki anu tadi datang ka kaula teh fa innahu mangkasanya lalaki nu tadi teh jelema anu tadi teh Jibrilu eta teh malaikat Jibril alaihi salam ataku datang malaikat Jibril ke tengah-tengah anjeun yu'allimukum maksana murukan merenya eta malaikat Jibril ka anjeun kabeh dinakum karena urusan agama maraneh kabeh bahwa urusan agama teh nyaeta geus dibere tadi hiji iman atau Islam mula di mah dua hiji Islam dua iman tilu ihsan gitu urusan agama teh dasar-dasar agama teh eta rawahu muslimun hadis anu tadi diriwayatkeun ku Imam Muslim gitu. Nah saterusna di dieu aya namun tama disarahan hadis anu tadi mana wa doa kafaihi ala fakhrihi eta pamaget alias malaikat Jibril teh begitu sumping kapeunan junjunan lajang nyimpen eta malaikat Jibril kana dua dampalna malaikat Jibril teh ala fakhdaihi disimpen dina luhureun dua paha junjunan ay wado ar-rajul kafaihi tegasna nyimpen eta pamaget malaikat Jibril teh karena dua dampal panangan mantenanana disimpan dina luhureun dua paha junjunan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam pangnami damel kitu peta teh kitu cara teh lil istinasi pikeun ngareug-reugkeun supados reug-reug kitu bi atibari mah nyaeta ayeuna ngitung-ngitung perkara bainahuma antara ayeuna muntama eta malaikat Jibril sareng junjunan teh nyaeta minal unsi fil asli nyaeta tina reug-reug tina tenang fil asli nyaeta dina ayeuna muntama asalna di mana jadi seolah-olah nyaeta tuh
Jadi ayeuna mun tamah mengenang deui kana masa-masa ketika eta malaikat Jibril sumping ayeuna mun tamah kajungjunan nyanak wahyu. Pan ayeuna reuas junjunan teh kitu. Pan ayeuna reuas ditenangkeun heula. Ditenangkeun heula. Wa qad jaa jeung teman-teman geus datang. Musarrah eta hadis musarrahan bari anu dijelaskeun bihada ku ieu ka ku ieu kana ieu fi riwayatin Nasa'i dina riwayat nyata Imam Nasa'i min hadis Abi Hurairah nyata kang ngabantun tina hadis Imam Abi Hurairah wa Abi Darin sareng Imam Abi Darda radhiyallahu taala anhuma. Hai sukola sakira-kiranya dawuh ayeuna mun taman-tenanana nyaeta Imam Abi Hurairah teh sang Ibu Darda teh nyaeta doana wa doa yadaihi. Jadi ayeuna mun tamah nyimpen kana dua pananganna henteu kapaihi gitu. Jadi dina hadis Imam Abu Hurairah sareng Imam Abi Darma nyaeta didawuhkeunana teh ngadawuhkeunana teh wa doa yadaihi sanes wa doa kapaihi itu. Jadi nyimpen kana dua panangan ala rukbatayin nabi kan tadi mah ala fakhtaihi riwayat Imam Muslim ieu mah riwayat Imam Abu Hurairah mah nyaeta sang Abu Darda kumaha nyaeta ala rukbatayin Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta luhureun dua dengkulna jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam disimpan dina luhureun tuur kitu nyimpen dua dampal pananganna disimpan dina dua dengkul luhureun dua dengkul jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lajeng ayeuna mun tambe dina hadis tadi junjunna disebutkeun nyaeta ngawartoskeun tentang ihsan. Ari ihsan naon? Nyaeta di dieu di tafsiran nu dimaksud ihsan teh nyaeta al-ikhlas yakni bihi al-ikhlas. Naon ari ikhlas gitu. Jadi ihsan diartikeun nyaeta ikhlas. Hiji tah, dua nyaeta meunang anu dimaksud ihsan teh wa yajuju ayyaniya bihi atawa ayyuna bihi ijadatul amali. Nu dimaksud ayeuna ku ihsan teh nyaeta ngaluskeun amal, ngaluskeun ibadah. Wa ada tafsir jeung ari ieu penjelasan eta akhassu leuwih khusus minal awali nyaeta tibatan penjelasan anu awal. Tibatan penjelasan anu awal ieu leuwih jadi khusus aya makna anu tadi mah umum gitu. Ari tafsir ieu mah tafsir anu khusus nu tadi umum. Kalau anta budallaha ka'annaka tarahu. Kalau anta budallaha ka'annaka tarahu. Ieu nyaeta waleran junjunan ngawaler pertarasan malaikat Jibril ditarotkeun tina perkawis ihsan diwaler ku junjunan ari ihsan teh nyaeta kudu ibadah anjeun ka Allah jika anjeun ningali ka Gusti Allah. Fa in lam takun tarahu mangka lamun teu bisa jigah ningali ka Gusti Allah fa innahu yaraka maka Allah mah pasti ningali. Sok aya muntah ku urang rasa-rasa lamun urang ibadah tuluy urang jigah kaya ningali ayeuna ka Gusti Allah berarti makom urang dirinya geus tepi kana makom musyahadah. Ai musyahadah mah rasa urang nyaeta ningali ka Gusti Allah. Musyahadah ta eta ayeuna mun tama lain di jelema-jelema anu umum anu bisa kitu. Nah,
lamun teu bisa atau teu mampu gitu jadi makom anu kadua fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lamun urang ibadah henteu boga rasa kaya-kaya urang anu ninggal ka Allah rasa urang we ditingali ku Gusti Allah tah rasa boga rasa ditingali ku Gusti Allah mah moal cigah-cigah Gusti Allah mah moal kaya-kaya ningali ka urang teh pasti ningalina lamun orang mah ningali ka Gusti Allah teh kaya-kaya gitu kaya-kaya ningali ka Gusti Allah lamun ningali Gusti Allah ka urang mah lain kaya-kaya pasti Gusti Allah nyata ningali ka urang jadi anta budallah ka annaka tarahu maqam musyahadah wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mangka eta maqam muraqabah jadi dua rukun ihsan teh hiji ayeuna musyahadah kadua muraqabah kudu aya rasa eta dua ayeuna hada min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam tayata adalah tina sebahagian kumpulan dawuh-dawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam karana dawuh jeung Nabi anu bieu waleran ihsan anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka eta teh ngurung kana maqam musyahadah jeung maqam muraqabah darajat musyahadah darajat muraqabah kumaha ari penjelasanana kumaha ari hartina kumaha aya mintama ari keteranganana hadis dawuh anjeun Nabi anu bieu kieu jelasna mah jadi jelema dina urusan ibadah terbagi kana 3 maqam termasuk urang terbagi nyaeta kana 3 maqam 3 darajat nu kahiji nyaeta jelema teh dina urusan ibadah ayyam alaha alal wajhil ladzi ngalakukeun migawe kana eta ibadah teh sesuai jeung jalan-jalan anu alladzi yasbutu anu mata gugur ma'ahu jeung cara kitu jeung jalan kitu tolabus syar'i nyaeta parentahan syara di antakuna sacara aya eta ibadah teh mustawfiyata suruti anu nyumponan kana syarat-syarat wal arkani jeung nyumponan kana rukun-rukun ieu teh tah makom anu panggocecetna lamun urang dina ibadah cumpon syarat cumpon rukun eta teh nyaeta makom anu panggocecetna saleuwihna tina makom eta makoman kelasan panggote-gote na ibadah teh nyata cumpon syarat cumpon rukun gitu gote-gote na ibadah teh tah nyata eta mah kelas-kelas para ahli-ahli fikih jadi ahli fikih mah sakitu aya nama koman aya memener ayeuna ruku memener sujud memener ayeuna mun Fatihah memener ayeuna mun wudu gitu kita di bebener eta nyata eta mah kadar nyuparkeun kadar-kadar ngabebaskeun tina tuntutan tina perintahan agama perintahan Allah itu jadi eta mah can aya magnet kitu can aya magnet jadi mayana teh ayeuna mun tadina hukum syariat eta mah memener ayeuna syarat memener rukun nah makom anu kadua tak kakara di dieu asani jeung ari makom anu kadua kelas anu kadua ayyab alaha kadalik jadi ngalakonan ibadah ka Allah teh
sesuai jeung syarat ongkoh, sesuai jeung rukun ongkoh, tapi ayat tambahna wa qadis taghraqa fi bahril mukasyafati. Geus tenggelam nyaeta dina lautan mukasyafah. Jadi geus nyahokana jero-jerona ari eta mah nu tadi mah karek nyaho luar, mun ceuk urang mah nyaho kana sikina lah. Ari tadi mah karek cangkang kitu. Nyaho kana jeung siki-sikina atawa ayeuna ari tadi mah ibadah nyaeta ibadah syariat. Ari ieu mah nyaeta tepi ka makom mukasyafah mah nyaeta tepi kana hakikat kitu. Nah, jadi hatta ka'annahu ya Allah ta'ala, sehingga ibadah anu makomna aya dina makom anu kadua ieu mah jadi dina ibadah teh teu malaweun teu culang-cileung. Jika ayeuna mun teu ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lain kudu ningali. Jika ningali karena ari ningali ayeuna mun tamah ka Gusti Allah komo ayeuna mun tamah ari kumata kepala mah khusus nyaeta kanggo junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah para wali mah geus ka'annahu ya Allah taala. Ibadah sagala ibadah ayeuna mun tamah salat, maca Quran, zikir kabeh urusan ibadah. Wa hadza maqamuhu sallallahu alaihi wasallam. Tah maqam anu mana ayeuna mun tamah dina sagala urusan ibadah jadi kaya-kaya dina jero ibadah eta teh ninggal ka zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta khusus nyaeta makomna kelasna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta sakumaha parantos ngadawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'altu qurrata aini bis sholati wa ja'altu qurrata aini bis sholati jeung geus ngajadikeun kaula dina kabungah mata kaula mah aya teh dina salat. So ayeuna mun tarasakeun urang ayeuna mun tamah jigah kumaha ayeuna ka. Jadi jika urang mah kieu ai qurrata ain teh pokona mah jodolog kitu tah. Saha nu dalogna salat? Meureun urang mah ayeuna waja'al qurrata aini biduit kitu tah. Eta mah rada keuna gitu. Lamun ari duit hejo tah. Coba ningali salat. Junjunan kena salat teh ya kira-kira ieu mah kira-kira jika urang kana duit nantokna teh kitu. Lamun urang ayeuna mun tanya ka duit genah genah junjunan genah teh nya teh dina salat kitu. Nikmatna teh bungahna teh. Matak sahan kitu kadinya. Nya teh ayeuna mata khusus teh oge. Junjunanna tak junjunannya eta dina sagala urusan sakudak sakedik dauhan ayeuna mun tamah tafsir ieu tafsir Jalalain idza hajabahu amrun di mana-mana keuna kajunjunan naon wae kesulitan karepet naon wae mantena pepenak sareng urusan karibet masalah-masalah badaro ila sholati orang menang kapusing menang kabingung menang ayeuna mun tamah aya cita-cita kahayang gitu lain inget ka salat malah sabalikna kalah kebuh kana salat teh aya jeung deui mana-mana aya karepet teh ta eta teh katuna ku para wali mah rahasia salat eta teh eta teh ditertera ayeuna mun tamah dina hadis-hadis mah tertera sing horeng ayeuna mun teh diulingakeunana teh ka para wali-walina Allah sehingga ayeuna ku sabab teu aya coret anu sahih dina hadisna disebutkeun bid'ah salat para wali teh kitu.
dakwah surat hadisna junjunan ayeuna mun teu mana hadisna salat hajat itu mana ayeuna mun teu hadisna salat ayeuna rebokasan mana kudu mah hadisna wae kudu mah hadisna wae idza hajabahu amrun badara ila salat kitu orang ayeuna mun teu menang karepet menang kahaya aya kahaya aya cita-cita aya kahariwang oge aya kamalang badara ila salat salat ayeuna mun utama tobat tegasna mah ayeuna mun salat mah kieu di mana-mana urang ayeuna hayang anu ngaranna ku urang salat naon tadi salat hayang dahar kitu teh terus salat kitu nya saranna eta salat ku sabab ayeuna mah aya kudu aya ngaranna we mah kudu hayang aya ngaranna mah kitu hayang ngaranna teh kitu tuluy ayeuna mun tama urang ayeuna mun tama eta salat aing hayang payu dagang kudu salat tiga tenan salat naon eta mah salat hayang payu dagang tuh kitu apa iya na urang ngaran salat mah gitu iya na ngaran salat mesin tapi keatrok-atrokan neangan ayeuna bahasa Arabna salat hayang payu dagang moal manggih ya ti ayeuna majelis urang salat naon dia salat hayang payu dagang ayeuna urang teh hayang kawin hayang boga pamajikan dekola ina salat ayeuna dina salat ayeuna aya doa salat naon aya salat hayang boga pamajikan kitu wali mencegah kitu aya jadi alangkah ayeuna mun teu bodona ketika ayeuna mun teu para ulama para wali sakudak sakadik salat sakadik atuh da mureun aya urusan itu aya urusan ieu ayat yang itu ayat ieu ayat masalah itu ayat masalah ieu salat geus diaba-aba wa ja'altu qurrata aini fi salati jadi junjunan mah bingah atuh di mana-mana nyaeta masuk kana salat nikmatna terlena akur kunjung urang mun asup kana salat tina tadina urang keur genah jadi leuwih genah atau jadi teu genah asup kana salat bukan orang karasa jadi teu genah junjunan mun tadina teu genah teh teu raos teh teu aya nu tuluy ayeuna seueur urusan itu ieu seueur karepet kabingung itu ieu masuk kana salat jadi bunga gitu aya urang keur salat teh jadi bingung mata hayang buru-buru keluar gitu eta ayeuna mun tamanya eta teh nyaeta makom junjunan aya di dinya makom junjunan nyaeta aya di dinya teh nu katilu nyaeta tuh makom kelas dina urusan ibadah kamera teh jelema teh aya al-hakadzalik ieu anger pokok nu tadi kabawa nu makom nu kahiji kudu kabawa jadi lamun urang ayeuna mun tama erek salat hakikat gitu urang erek ayeuna mun tama salatna erek salat ayeuna mun tama anu tepi ka makom ayeuna makom naon tadi teh makom ayeuna mun tama kasafah tadi anger anu pokok mah anger syarat rukun mah anger jadi mesin guguikan oge ieu hayang salat abdi mah hayang salat khusyuk tapi kayeuna mun teu inget kana naon moal bisa itu diurusan makom anu kahiji coba ayeuna mah tingali makom anu kadua aya malaha kadali seperti itu nu kahiji mah teu ka bawah nu katilu makom katilu aya malaha kada cuman aya tamah gitu aya lanjutan makom anu katilu mah wa qad ghalaba alaihi jeung teman-teman ngalindih ka manehanana kata jalma anallaha kana sanyana ayeuna mun teh Gusti Allah taala eta yusyahiduhu ningali Gusti Allah ka eta jelema wa hada huwa maqamul muraqabah nyaeta makom muraqabah lamun urang geus aya rasa dina ibadah di dinya boga rasa kaya urang jonghok tetepan
ningal kadat Gusti Allah eta ngaranna maqam musyahadah. Lamun urang can bisa kitu turunkeun saeutik urang anu boga rasa lain ningali boga rasa ditingali. Lamun boga rasa ditingali ku Gusti Allah maqamna maqam muraqabah. Lamun boga rasa nyaeta ayeuna mun ningali kaya-kaya ningali kadat Gusti Allah urangna disebutkeun maqam musyahadah. Gitu. Maqam ayeuna musyahadah. Fa in lam takun tarawu nazala an maqamil mukasyafah ila maqamil muraqabah. Maka lamun bisa dalam kelas teh can tepi kana kelas boga rasa dina ibadah ningali kadat Gusti Allah turun kana maqam ayeuna mun turun tina maqam ayeuna mukasyafah eta kana maqam muraqabah. Ain lam ta'budu wa anta min ahli ru'yah fa'budu wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu yaraka anna wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu yaraka. Jadi hartina lamun teu bisa nyecingan dina maqam naon maqam musyahadah teh cicing dina maqam muraqabah sakadede aya musyahadah mah ieu jelema anu ibadahna jadi kaya ayeuna manating ajrihna teh boga ayeuna mun teu merasa kaya-kaya ningali kadat Gusti Allah manating ajrihna. Eta maqamna teh maqam ayeuna mun utama para nabi, maqam para rasul ibadahna teh kitu. Ibadahna teh ayeuna kitu. Maqam para wali nyata maqam para wali, maqam para ulama, maqam para sayyidin nyata gaduh rasa muraqabah ditinggal ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak iya maqam anu ieu nyaeta disebutkeun ihsan. Disebutkeun ihsan. Kita talamun urang ayeuna dina ibadah ngatur-ngatur ngurus-ngurus syarat rukun batal tuluy makruh jeung sajabana. Pokokna syarat ayeuna mun teu jeung rukun kapaduan eta teh geus boga maqam urang dina ibadah teh. Ya sama lamun teu kitu-kitu acan kelas teu masuk kelas. Teu masuk kelas. Tah teh urang teh dek naik ka kelas 1 ieu teh. Beberebetan ayeuna mun teh masing make patumuin make ayeuna pakri make ieu teh dek ayeuna masuk maqam ayeuna kelas 1 ieu teh. Sing kitab kanal oge ngaran-ngaran ayeuna mun tama seputar syarat rukun batal makruh gitu musing kitab sagede pantau oge ceuk paribasana anger dina maqam anu kahiji anger aya dina maqam kahiji anger. Kakara ayeuna teh masuk kana bab ayeuna tasawuf, masuk kana bab akhlak, masuk kana bab ayeuna adab, baru naik ayeuna mun kana maqam muraqabah, baru ayeuna mun masuk ke maqam mungkin wali oge masuk kana maqam musyahadah. Para wali-wali ayeuna mun Allah gitu. Ya urang masih jujur alitan kumaha teh ka eta ge anger da maqam ayeuna mun anu kahiji lah. Tegasna nya eta ibadah cangkang gitu. Ibadah ayeuna cangkang. Mangka ayeuna mun teu kajaba lain hayang dipaek-paek ieu mah kudu ayeuna sambungkeun we jeung adab, jeung akhlak, jeung tasawuf gitu, jeung ati urang. Jeung ayeuna mun tak kewajiban ati urang gitu hayang naik mah ibadah urang teh lain dina salat bae dina salat dina salat pan ieu teh ayeuna mun teh nya cek batur mah ayeuna mun teh ieu teh ibadah urang teh ieu teh keur ngaji teh tah urang aya dina maqam naon ieu teh ai teh corelatan ayeuna mun teh urusan ai cicing di madrasah ya teh ayeuna anu dina hati anu da pikiran ieu mah ieu teh nu maqam naon ieu teh
Ayeuna ditinggalin aya teh ayeuna kitab Safidah ya teh ayeuna jejerelatan ya teh duit ayeuna makom naon di ayeuna teh ditinggali ayeuna kitab Safidah ayeuna mun sama bro Ibrahim aya teh naon keluarga di imah ya teh kumaha ya teh coba ayeuna mun merasakeun ke urang merasakeun ke urang Allah Pakul minal maqam salah satu ya hiji-hijina tina maqam anu tilu tadi maqam anu tilu teh bisi pode hiji jelema teh ibadah teh aya yang sakadar nuturkeun kana aturan-aturan anu sakirana matak ngadugurkeun kana parentahan nyaeta ngatur syarat ngatur komo lamun teu kitu eta teh aya namun tambah kelas hiji teu kitu-kitu acan aya makoman aya kelasan nya salat aya dekul teu aya na diatur syarat rukunna wudu jal dekul kelasan aya na makoman illa annal isana hanya sanyanya dan disebutkan ayeuna ihsan mata tadi kembali karena tadi ijadatul amal gitu alusna pagawean alusna ibadah teh gimana ihsan tadi begitu bisa ayeuna diambil jadi disebutkan alus ibadah teh nyaeta anu mana ihsan alladzi huwa surrito anu mana disyaratkeun eta teh bisihatil ibadati dina urusan sahna ibadah yen dinama wal awalu taya kajaba ihsan anu kelas kahiji anu pertama li anal ihsana karana sanyana disebutkeun ihsan alladzi huwa anu mana eta ihsan fil akhirani dinu kadua jeung dinu katilu dina maqam kadua jeung dinu maqam katilu nu teh min sifatil khawasi eta mah nyaeta cara-cara sifat-sifat tipe-tipe orang-orang tertentu sanes orang umum sanes awam khawas wa yata'adzaru min katsirin sulit masuk kana maqam kadua sulit masuk kana maqam katilu keur umumna jelema untuk ayeuna mun jamaah teu ayeuna mun dipaksa-paksa sakitulah ayeuna urang teh ulah eueuh teuing kelas we jadi ayeuna mun utama ieu bab wudu diaji bab salat diaji bab puasa bab diaji kitu ge dengan syarat rukun batal makruh syarat rukun batal makruh sunat kitu keur nyaeta masuk kelas ulah tuh masuk kelas kan adapun keur naikeun kelas ge eta mah ayeuna mun tentu bisa beri ayeuna ngaji nu kitu jadi eta nu ngajina ayeuna mun terus ayeuna mun teh mah buta eta Allah malawuh kitu dek masuk kana makom eta mah dek masuk makom kana ka makom kahiji oge teu bisa urang ayeuna tulang tilu teu bisa urang jeung malawuh opat tadi tanya ayeuna mun perparasan mereka kajian dina teh tentang Islam, iman, ihsan. Terus ayeuna mun sama opat muka opatna nyaeta dipiwarang ngawartoskeun tentang nyaeta urusan kiamah. Nu dimaksud ayeuna mun ta urusan kiamah ari kiamah iraha taun sabaraha poena taun sabaraha jeung nyaeta ayeuna mun kana poe kiamat teh ayeuna poe naon gitu poe naon jeung sajabana taun sabaraha bulan naon mangka walaran jeung junan mal mas'ul anha jadi nu ditanya an waqtiha tina urusan iraha kiamah kalau di alam masail
aya antara ta'lamuha nu ditanyakeun hartina moal aya leuwih nyaho tibatan anu nanyakeun hartina antara anu nanyakeun jeung ditanyakeun sarua teu nyahona wa ana la a'lamuha anta la ta'lamuha anjeun moal apal kana iraha waktuna kiamat wa ana la a'lamuha kaula ge nyaeta teu apal anjeun teu apal kaula teu apal sarua naon pada teu nyaho kitu sarua pada teu nyaho ari kana ayeuna mun waktuna kiamat mah kusawab ayeuna teu terang atuh boh salira boh ayeuna mun tama kaula coba eta bejakeun tanda-tanda kiamat. Nah, lamun tanda-tanda kiamat mah diuningakeun ku junjunan. Naon ayeuna mun tama tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat mah tadi ku junjunan eta diwalar kana kumaha antalidal amatu robata di mana-mana geus bro ngajuru amat ladang tina jima ladang tina wati dudunganana naon hubunganana pangna eta jadi ayeuna mun tama ciri kiamat di mana amat geus borgol ngalairkeun ladang tina wati tina dudunganana kieu apaan nya di mana-mana ayeuna mun tama ke geus terjadi perang gitu ieu mana nu kaiji ke geus ayeuna mun terjadi peperangan antara muslim jeung kafir tuluy kemenangan aya di pihak muslim di mana-mana kafir eleh muslim menang ke bakal loba amat eta amat jadi awas selir di wati kududunganana rosot ayeuna mun tama ngajuru brol itu brol ieu brol itu brol jadi si amat boga anak tina ladang jima dununganana disebutkeun eta amat mustaladah karena dina agama dina aturan ari nasabah keturunan mah kekuatanana ngalahna kana jadi bapak kekuatan turunan mah nyaeta kuat-kuatna ngalah ka bapak gitu. Sementara ari ayeuna mun tama cara aturan manusia dina urusan ayeuna mun tama barang dina urusan banda sok biasa kembali kana jadi anak sok kembali kana jadi kana ayeuna mun tama jadi anak engke karena kebiasaan anak itu dina harta seseorang masuk kembali nyata kan jadi anak sehingga geningan ayeuna mun tama aya paribasa kumaha harta kolot harta budak gitu harta kolot harta budak tapi ari nya nama dalam gitu kan eta mah paribasa sebenarnya tetap sebenarnya diaturkeun jeung sarana harta kolot harta budak bener gitu aya boro-boro ayeuna mun tama ke harta nah teu ini dia kudu aya izin kolot budak ya ayeuna mun tama dek dahar ayeuna mun tama dek make barang kolot kok ayeuna kudu bebeja cuman kenyataan di lapangan kumaha ari kudu nama aya hakikat aturan lain kitu harta anak harta sok ayeuna mun menang ieu ayeuna mun nu jadi anak make ayeuna mun barang kolot tanpa izin hukum syarat menang teu nyang teu atuh
maka ayeuna mun teu samun aya barang itu ngan ku sabab aya kolot mah lawatan hampura gitu. Jadi geus pake tenan bae ayeuna mun bae balikeun kana hukum lamun ieu kolot make barang budak teu bebeja beunang nya meunang kolot mun ayeuna budak teu beunang tapi tibana gampang. Jadi kudu nama kieu harta budak harta kolot lain begitulah ayeuna mun umumna ku sabab ayeuna mun memang kebiasaan seperti gitu. Jadi seakan-akan ayeuna mun masih budak bisa memiliki karena harta badak kolot. Apakah ayeuna mun melalui idin mah Pak abdi ayeuna bade nganggo mobil Pak ayeuna mun tama abdi ayeuna bade nganggo ayeuna mun motor baik atau nyaeta ieu ayeuna mun tama samana-mana bebas nu jadi anak ayeuna mun tama ke barang kolot dikorinatil hali kumaha ikorinatil hali da memang ayeuna mun tam si bapa ngajagrag wae ayeuna koncina ge tuluy ayeuna mun duit ngajagrag wae mata kitu ge beunang ayeuna mun teu jagrageun oge ridho jadi kolot teh dakul si budak teh kitu dakul ayeuna mun tam budak asup ka imah kolot sok ayeuna mun tam maroga gragog tara cing ayeuna mun tam aya kolot ayeuna dek asup kana jadi ayeuna mun tam imah budak. Oh, mani ayeuna mun teu madoani kolot asup ka imah budak ayeuna lunta lah ka kamar ayeuna jadi budak tadi garak saking lemari aja segala macam itu kan memang ayeuna korelatul halna terutama geus jadi adat naon adat ieu menggunakan menjadi budak eta kana barang kolot geus jadi kebiasaan. Nah mangka engke otomatis ari ieu teh nyaeta pamajikan teh ieu teh barang kolot. Awewe amat teh ieu teh naon? Barang kolot. Otomatis engke ayeuna mun teh bakal semerna-merna ieu jadi budak nyaeta ngasorukeun boleh ayeuna mun tangga gunakeun atau nyaeta ngatur-ngatur nyaeta kana barang kolot teh da amatna teh ma pangulikeun anu ma pangapelkeun ma pangjajabkeun budak. Jadi intinya bisa diartikeun engke di mana-mana geus loba budak nu nganyeri ka kolot ngababukeun ka kolot gitu. Tah tina sabab naon? Tina sabab nyaeta loba awewe selir. Awewe simpenan tapi lain simpenan ayeuna gitu. Simpenan teh nyaeta awewe ayeuna mun mah hasil tina pangperangan jadi amat tuluy diwati tuluy boga budak. Si budak ka eta inung eta teh inungna. Karena eta inungna teh nyaeta ayeuna selir bapana teh jadi upah eta ka kolot ayeuna mun teu samana-mana eta teh jadi ciri kiamah. Jadi ayeuna ciri kiamah. Mata loba ayeuna mun tama pihartieunana ya ayeuna mun tak kieu we intina malah ngarah ayeuna terema jadi cirina kiamah teh di mana-mana geus loba budak anu ngababukeun ngabujakeun ngalajakeun kanu jadi kolot gitu. Oh barang geus tiba heula ayeuna mun tama kitu teh geus tiba ditu komodina senatron nya ayeuna mun tama ada eta ayeuna mun teu diranggeus ngari aya teh saha pun incu kamana inung bapana ayeuna mun teu mada bapana digawe ayeuna inung ngagawe ari ieu nyata ayeuna ngurus incu mudah ayeuna seolah-olah eta teh dibujangkeun ku kolotna ku indung ku bapana eta teh ayeuna inung eta teh gitu. Oh ayeuna mun tadi kali eta teh didina gantung lu ngasuh teh eta teh ayeuna didina senang-senang we indungna mah ayeuna mun di mana jajan akeun we mak ieu abi angkat ieu budak tatan eman ieu teh mak tatan ayeuna disusuan deui tatan aya panggung susu teh kumaha
Mana biaya aja ke mah jajan aja gitu segala. Begitulah ya nama tak eta tanda kiamat. Aya yang dilakukan kiamat ulang diturutan. Sararea ulah aya diturutan. Ada kumaha tuh malah kiamat teh kitu mah dinya. Moal kiamat teh kitu mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah gitu. Oge aya namun tama ciri-ciri kiamat ujung-ujungna nyaeta disaurkeun tadi wa antara hufat al-murad al-ala wallahu alam bis-shawab.